Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di sareng simkuring di channel Agus Kopdas. Masih dina jajar cerita dongeng Sunda anu judulna Buronan. Video ieu merupakan video bagian anu kagenep. Dongeng ieu diserat ku simkuring didongengkeun ku Mbah Wawan Rustiawan. Mungkin Mbah Wawan Rustiawan profil Facebookna ku abdi disimpen di deskripsi video. Mangga baraya nu teu can subscribe di subscribe heula channelna, tong hilap oge di like, comment, share. Nu bade masihan kamandang mangga diantos ku simkuring supados simkuring langkung semangat pikeun ngadamel konten-konten anu sanesna. Mangga nyangakeun ieu dongengna Buronan bagian kagenep. Wilujeng nyakseni. Pamirsa kaum dangu sadaya di mana wae ayana. Mangga urang lajengkeun deui hanca anu katunda nyaeta dongeng Sunda dina judul Buronan bagian kagenep. Wilujeng ngadangukeun. Ningali baturna tinggolepak guat nu tiluan arek ngaluarkeun pistolna. Jaja teu kapiheulaan. Jaja ngaluarkeun jurus nu jarang dipake nyaeta jurus tojeran 1000. Hiji jurus pohara ngablesat moal keuntreupan ke jalma biasa sakicepan panon gebluk jelema anu tiluan tinggolepak. Reng sakitu tuluy Jaja murka jero deui maksad rek asup ka kamar Ubed. Meme asup ka kamar, Jaja ningali hiji meja kawas meja parati digawe. Manehna penasaran, laju bukakeun lacina. Barang dibuka nyampak hiji buku aya tulisan catatan transaksi. Tuluy ku Jaja dibaca eta buku teh nyampak dina eta buku sagala jenis transaksi kasup kwitansi nu aya tanda tangan Soma. Dibaca deui nu sajena aya keneh catatan 10 tahun ka tukang. Eta catatan teh ngabolekerkeun sagala rencana Ubed, Soma jeung anak Babah Liong. Kasup sawae anu kabagia tina eta rencana kajahatan eta. Salianti Soma ge geuningan aya keneh samalah ieu mah pangkatna ge geus luhur pisan. Geus aya bentang hiji dina tak-takna. Ngan lain duit bagianna teh tapi samacam alih kepemilikan perusahaan nu Babah Liong ka eta jelema. Ubed ieu bukti kuat-kuateun kuring can ngasupkeun ilaing jeung muliana kana parbuyan. Kerentes Jaja laju ngasupkeun eta buku kana jero bajuna. Geus kitu tuluy Jaja moro ka kamar. Pato di tarajang langsung hancur. Nyampak di jero awe anu taya lian nyaeta Yanti keur adug-adugan ngepeskeun Ubed nu boga paniatan arek nyacapkeun sahwatna. Bajuna sabagian geus saroek ngembokeun aurat awakna. Awakna geus tengah bulucun we. Ubed gorejat teu apaleun yen eta teh Jaja. Laju luncat muru kana meja tempat simpen pistolna. Acan nepi awakna geus ngagubrak manten dihajar ku Jaja. Sae laing nama teh bisa suka dia cek Ubed dipuhna neuri.
geus poho ilaing ka kuring Ubed. Jaja nema bari muka tudurakeun. Barang Ubed apa ka Jaja begetna langsung pias. Leuwas nu taya papadana. Bari kitu ge angger ngaranna pacundang mah sabisa-bisa api-api atoh bisa kapanggih deui jeung Jaja. Duh, pilihan ilaing ja. Kuring nyangan ilaing geus aya 10 tahunna. Ka mana wae ari ilaing? Ceuk Ubed pupuringisan. Tong loba bacot sia. Kuring geus apa sagalada. Ilaing nu ngahaja ngirat kuring. Kuring nu disebakeun pikeun kelancaran paniatan jahat ilaing. Ubed. Tong anggap kuring bodoh sia. Tah ieu buktina. Ceuk Jaja bari ngaluarkeun buku tadi. Ubed mungkin pias. Sabab teu nyangka yen eta buku bisa aya di Jaja. Laju Jaja nyamperkeun Yanti mukaan talina tuluy awakna ditutupan make simut. Korejat Yanti hudan. Atur nuhun pitulungna Kang. Yanti nyarita. Tutupan awakna make simut. Jaja anapun Yanti teu apaleun yen Ubed mencet alat Rusiah nu aya gigireun meja. Eta alat teh nalika dipencet langsung nyambung ka Soma. Soma nu geus surti nalika narima kode marentahkeun anak buahna pikeun ka imah Ubed. Rek kumaha ayeuna ilaing Ubed? Bukti geus kuat, geus aya dina leungeun kuring. Teu nyangka ilaing bisa hianat kitu ka kuring, ha? Ilaing jelema anu paling dipercaya ku kuring. Tega ka hianat model kitu? Jaja nyarita bari nahan amarahna. Kapura kuring ja. Kuring dipaksa ku si Soma. Lamun kuring embung mangka kuring harita keneh bakal diperlaya ku manehna. Ubed nembal neangan alasan jeung kawas nu ngahaja ngulur-ngulur waktu ngalilakeun meh Jaja aya di imah manehna. Laju Ubed diseret ka tegang imah ku Jaja. Ubed geus teu kaya tumarima kana nasib nu bakalan kasorang. Sabab pamikir manehna Jaja masih kena sarua sifatna kos baheula. Telenges ayeuna ukur nungguan anak buahna Soma wungkul anu bisa nulungan manehna teh. Ieu barang bukti ku kuring rek dibikeun ka petugas nu berwajib. Tarimakeun nasib ilaing Ubed. Ceuk Jaja deui. Barang kitu kadenge panto aya nu muka dibarengan ku anak buah Soma narodongkeun pestol. Jangan bergerak. Anak buah Soma aya kana 30 urangna ngingker Jaja. Pestol geus dikokang kabeh. Jaja, leuwih hade ilaing nyerah. Geus moal bisa ka mana-mana. Ilaing jeung hiji gerakan ngandung harti ngondang ieu pelor keluar tina pestol, ceuk komandanna. Anak buah Soma teh marake pakaian lengkap anti teror. Sawareh ngokang bedil panjang kawas bedil AK-45. Samalah aya 2 urang nu mawa senjata otomatis laras panjang. Bener-bener dianggap jelema anu bahaya pisan Jaja teh. Ari Jaja tenang we, teu katempo hawasieun saeutik-eutik acan. Dadak sakala sakos cepat Jaja ngangkat awak Ubed maksa dijieun tameng hirup ku manehna. Ingrai ilaing kabeh. Lamun teu mere jalan ka kuring, anu harti si Ubed perlaya. Ceuk Jaja bari nyakek Ubed, manehna cicing di tukangan Ubed. Anapun Yanti malah pipireun cicing tukangan Jaja. Teuing kunaon manehna ge karasa kaancam jawana. Komandanna
anu teu nyangka Jaja bakalan kitu antuk mere jalan da parentah Soma ka manehna salametkeun nyawa Ubed. Rek kumaha wae jalanna. Laju Jaja leumpang dibarengan ku Yanti, kawaspadaan tingkat luhur dilarapkeun ku manehna. Mata batin jeung dedengianana bener-bener dipakekeun ulah sih gerakan pesto. Dalah ayat tumilah heuai cucunguk batuk tongok norowe soge bakal kadenge. Geus aya di luar laju Jaja nanya ka Yanti, hidup bisa nyetiran mobil? Biasa Kang, tembak Yanti. Sok asupkan mobil dulu ya tata, mobil si Ubed tinggali kuncina aya teu. Laju Yanti asupkan jero mobil. Aya Kang, ngagantung. Sok hirupan, cek Jaja deui. Laju Yanti ngahirupan mobil Jaja bilu asup bari angger nyekek Ubed. Kusabab manehna rada dongko jeung hese asup sababari jekal Ubed teu eling hiji sniper ngincer kana tak-tak belah kecana. Pelor ngabelesat kena pisan kana tak-tak tembus ka tukang. Ubed membuka kesempatan tuluy ngalepaskeun awakna, laju lumpat ngajauhan. Yanti meninggal kitu teu cicing syak kejalkeun mobil satakar kebek. Soraban ngajuit ninggalkeun eta tempat. Anak buah Soma teu cicing mobil nu geus leumpang deredet. Geus rada jauh tuluy diarudag. Mobil nu disupiran ku Yanti ka beneran mobil mahal sejenis mobil Eropa. Kabelesatna teu kabrik ku mobil anak buahna Soma. Anggar nembakan ieu mobil mungkin lila mobil Yanti mungkin jauh teu kabrik. Rajet eta mobil barolong ku pelor. Di jero mobil Jaja anu diuk dina jok. Salian titak-tak dan luka tembak sabab tadi dideredet terus-terusan kena oge kana ping-ping jeung bitisna. Jaja kalampreh getih banjir masihan awakna tuluy ngagolepak kapiuhan. Yanti bingung kudu dibawa ka mana ieu Jaja antukna mobil asup ka jalan lintas provinsi tuluy ngadius ka luar kota. Isukanana Ubed geus aya di kantor Soma. Kumaha atuh? Eta barang bukti geus aya di manehna? Padu wae atuh nenden barang anu sakitu pentingna oge, lain disimpen di tempat anu aman. Lamun eta buku nepi ka hakim cilaka urang kabeh. Kasup pasobari Soma kukultus nyarekan Ubed. Ubed ukur ngeluk rumasa manehna toledor. Kieu we ayeuna mah kamari anak buah ilaing si Nurul geus apaleun di mana eta imah si Jaja, apaleun saha keluargana, parentahkeun ka anak buah ilaing sina mawa eta keluargana ka dieu. Urang minta tukuran jeung eta buku. Nalika embungeun paehan kabeh. Kitu ceuk Ubed mere bongbolongan. Delila Soma nyieun bewarana radio, koran jeung TV yen Jaja jeung Yati dua urang buronan anu bahaya balah ditambahan yen manehna marawa senjata. Mangka sawae rakyat anu ningali ieu jelema duaan geuwat laporkeun ka petugas. Tunda heula eta kacaritakeun Nurul ngadenge kajadian mangsa keur penting tuluy manehna dibaturan ku Letnan Dian. Anak buahna mangkat ka Imah Ubed. Nepi ka Imah Ubed loba pisan solongsong pelor.
Duh, asa mungkin aneh ieu perkara. Nah jajal make ka dieu. Naon anu diteangan? Aya naon sabenerna? Nurul ngagerentes. Laju Nurul marentahkeun anak buahna, geus kitu eta imah dipasangan garis polisi. Bari marentahkeun deui talung tik sakabeh hal nu aya di imah Ubed. Teu meunang aya nu asup sawae oge lamun eueuh widi ti manehna. Meneran asup ka kamar Nurul ningal soekan baju awewe. Nyaeta dina ubin. Tuluy dicokot, laju diasupkeun kana plastik pikeun barang bukti. Nurul ngirikan sakabeh eta kamar eueuh nu luput tidak paningalna. Red kana meja nu aya sisieun risbang. Laju kumanehna diilikan bener-bener eta meja nyampak di gigireunana aya kedop warna beureum. Nurul penasaran kenop naon eta, tuluy manehna ngageroan anak buahna anu ngawidangan teknologi. Meneran geus taluktik hasilna eta kenop teh aya lian nyaeta alarm tanda bahaya nu nyambung langsung ka markas kepolisian kota. Nu boga wewenang ngangkat eta alarm ukur Soma sebagai kepala kepolisian kota. Letnan Rian, sapamikiran teu jeung kuring? Ceuk Nurul bari seuri pinuh misteri karian. Sami Bu, hiji kakap geus katepona cai. Ayeuna tinggal ngawurkeun eupan anu sae pikeun ngajaring paus nu aya satukangeunana. Tembak Rian. Ari anak buahna Nurul nu sejen mah teu apaleun ka mana arahna eta obrolan Nurul jeung Rian teh. Uritna Nurul ngaluarkeun surat panggilan kepolisian pikeun Ubed. Isukna tita hadir ka markas pikeun dipenta katerangan salaku nu boga imah. Tunda heula eta Soma nu geus meunang laporan ti Ubed yen manehna meunang surat panggilan tuluy boga pamikiran lamun si Ubed dipariksa geus pasti bakal aya hal anu bocor. Laju Soma ngaluarkeun surat parentah kepala kepolisian kota yang Nurul ditarik tina eta perkara. Nu saterusna ieu perkara aya dina wewenang manehna sorangan. Singkat cerita nebi weh eta surat teh ka Nurul. Nurul asa kabentar gelap, manehna ngarasa bener-bener teu diropea ku nu jadi atasan. Laju ieu Nurul inget kana aturan hukum nu aya dina pasal ngeunaan panalungtikan kepolisian. Manehna apal yen manehna bisa nyieun laporan ka dewan mahkamah kepolisian nalika hiji perkara anu keur ditaluktik ku petugas resmi aya anu ngahalangan. Rek sawae kaasup atasanana. Tuluy ieu Nurul nyieun laporan ka markas besar polisi negara. Singkat carita deui harita hasil tina eta sidang dewan kepolisian diputuskeun yen ieu perkara ditarik ke markas besar sabab geus jedot perhatian rakyat loba. Ku TV, radio, jeung koran unggal poe diberitakeun nyieun kapanasaran rakyat. Salian eta oge hasil tina kaputusan teh nyaeta narik Nurul ti markas kota ka markas besar bari tetap ditugaskeun pikeun jadi kepala panalungtikan ieu perkara jeung pangkatna ditaekeun satingkat jadi kapten. Tuluy dibere wewenang pikeun milihan sawae anggotana nalika nyieun tim khusus panalungtikan. Bararodo ilaing kabeh, cek hiji lalaki setengah kolot nu dina tak-takna aya bentangan hiji meneran keur di kantor Soma.
nu disentak tayalian nyaeta Ubed jeung Soma. Kudu kumaha ayeuna Pak Sobari? Soma nanya ka eta lalaki. Kuring geus ngomong ti anggarna. Leungitkeun kabeh barang bukti naon wae. Leungitkeun kabeh saksi. Arek sawae ieu laing doa teu ngaceudeung. Ayeuna ieu perkara geus ditarik ka markas besar. Si Nurul boga kawenangan nu leuwih gede tibatan urang-urang. Kuring salaku wakil kepala kepolisian provinsi teu bisa kumaha. Amarah nu ngabudal pisan ieu lalaki tayalian ngaranna Sobari, pangkatna Jenderal Bintang 1, boga jabatan wakil kepala kepolisian provinsi. Anak Babah Liong salaku saksi kunci geus diamankeun di hiji tempat moal mungkin si Nurul bisa ngalacat. Soma nemalan. Ayeuna mah kieu we, piheulaan si Nurul dina sagala rupa tindakanana. Beunangkeun si Jaja yang kulawarga buru-buru ancam manehna sina datang jeung pikeun berita buku. Geus kitu paehan kabeh tong aya di nyesa asup anakna Babah Liong ngan Omat. Anak buah maneh ulah make seragam, sumputkeun ngaran kuring sabisa maneh. Lamun lebihkeun ka ngaran kuring kasebut, tarimakeun akibatna ku ilaing duaan. Kitu ceuk Sobari bari mangkat kaluar ti eta kantor. Soma jeung Ubed silih teuteup. Manehna duaan teu nyangka yen ieu perkara bisa rek jadi gede kieu. Teu nyangka rek jadi berita nasional. Rahayat di mana wae ngobrolkeun ieu perkara, di pasar, di kantor, di terminal, rame sabab jadi sabiwir hiji. Waktos naseep. Pabiarsa cag urang teuneun dihaneuleum sieun. Tunda dihanjuang siam. Tenden gesan sampeurun, tunda gesan alaeun. Mangsana urang samper deui. Hatur nuhun permios.